Alarasan Rariu. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam. Pak RT. Aya naon Pak RT? Iya ibu-ibu. Di RT urang teh aya perbaikan jalan gang. Manawi Bu Haji sareng Bu Nis pilih bade nyumbang. Oh, cik cobi tinggal bukuna sawae nu tos nyumbang. Ieu mah saha? Pak Kentung, Ibu Neneng, Ibu Ois. Ieu mah nyumbang na oge saeutik. Ieu mah nyumbang teh 70 ribuan. Ya, Pak RT, ieu teh Haji, Pak. Omatnya nulis kena cing jelas Haji Ningsih. Atur nuhun Bu Haji. Bu Nis atuh manawi. Iya Pak RT tadi mah sapeser. Atur nuhun kasadayana sing kagentosan rezekina langkung pisak ieu. Mangga ibu-ibu. Ai mere eueuh deui, ai teu mere urang teh era sok kabere bansosna. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam. Aya naon Pak RT? Ieu Cek, bade nyungkeun sumbangan, manawi ece bade nyumbang kanggo perbaikan jalan, Cek. Aduh, Pak RT. Ayeuna teh abdi teh nuju lieur. Seueur bayareun. Acan biaya budak sakola. Acan caroge teu didamel. Gaduh acis gitu ngan sakieu-kieuna. Lamun ku abi dipasikeun ka Pak RT, abi moal bisa tuang atuh dinten ayeuna. Jadi kumaha atuh Cek? Moal Pak RT nuju kosong ayeuna mah. Teu deui we nya. Oh, gitu. Nya atuh Cek. Mangga. Mangga. Munah wae sumbangan mah menikah teu kaliwat, giliran bansos mah kurang kaliwat. Ada lagi beberes sih. Permisi Cek Fitri. Tati, di mana eta? Yang mawa buku segala. Tati, sebagai gadis harta, Karang Taruna RT RW ini mau minta sumbangan Cek Fitri. Sumbangan naon deui atuh? Sumbangan hiburan tahun baru. Hiburan aya dangdutan? Ada dong, komplit. Ada band, ada tarian tradisional, jaipong dangdut, ada dangdutnya juga loh. Wow. Saikhlas napan? Per kakak Cek Fitri 50.000, tidak seikhlasnya. Aya lah 50.000 mah. Ayo atuh. Artis dangdutna saha? Ayo di mana? Fitri Karlina. Wah, mantap atuh. Kurang kemiluan kemari nyumbang lagu. Makasih banyak ya Cek Fitri. Dadah. Sok atuh. Pokoknya mah hiburan tahun baru mah ku aing di edunkeun. Pokoknya mah teu boga duit oge bakal diboga-boga.